Iya Krip Channel teu becek ku minyak kan. Halo teteh, terima kasih sudah komen di Kripik Kacana Teh Rina. Oke, mari kita jawab ya guys. Kripik Kacana Teh Rina mah disangrai sanes digoreng, jadi katingali pas ngalebet kena oge teu diminyakan heula. Tapi sanes berarti henteu pake minyak sama sekali. Nganggo abi oge nganggo minyak, cuma tahapanana nganggona henteu di awal. Jadi insyaallah lah Kripik Kacana Teh Rina mah moal becek ku minyak. Mun atuh, soalna abi mah mun mamen seueur minyak teh sok geuleuh cenah. Tergantung deui ka selera kalian masing-masingnya. Insyaallah nya Kripik Kacana Teh Rina mah hasna emang kering guys, jadi henteu becek ku minyak. Jadi saur abi oge sabaraha kali ngajelaskeun abi mah minyak teh fungsina kanggo nempelkeun bumbuna hungkul. Kering oge henteu berarti teu diminyakan sama sekali nya kade ieu abi diminyakan ya guys. Udah kamari dina piti anu komen cenah teu diminyakan tapi eta diminyak iraha abi nyarios henteu diminyakan, cuma emang tahapan ti awalna abi henteu nganggo minyak guys. Aya nu salah paham, jadi bukan berarti abi teh teu pake minyak sama sekali nya guys. Ieu abi nganggo tasa botol kitu teh. Untuk beberapa katel tergantung varian rasa. Lamun varian rasana anu double ekstranya lebih banyak kanggo minyak, nah soalnya kan ngalah lebih nempel bumbuna kana kiripik kacana guys. Maka varian si double ekstra mah katinggalina teh si kiripik kacana saalit karena dominan ke bumbu. Si bumbuna teh narempel kana kiripik kacana teh ratanya guys, tuh tinggali ngosreng-ngosreng ikot kaki ieu. Jadi ieu mah ngaduk-ngadukna masih keneh manualnya menyala ku otot tuh guys. Ieu bumbu andalan resepna nya guys. Pul murni atau bulan koneng ieu mah. Teh cenah emang teu cangkeul eta teh diaduk-aduk terus ku panangan. Ya lumayan, tapi da kumaha deui nya air kiripik kaca mah di bumbuana oge dalam keadaan api menyala guys. Jadi si bumbu-bumbuna oge ieu teh ngiring asak, ayeuna mah di bumbuan teh atah keneh, soalna lamun diasakeun la kiripik kacana teh rawan remuk guys. Jaba ari di bumbuan teh atah keneh mah kot kamelengsing kana pangamungna oge seungit.